gitu aja. Asa tegengan nya. Santai. Santai. Seterangnya kieu nya. Cik Bah lagu teh santai. Enggak pakai geus santai wae urang teh. Bingung teh hayang rada aduh cing merenang gitu rada bah. ieu rada non teh gitu teh lah ngetop gitu jadi istilah nama kumaha lagu reggae. Santai we hayong. Santai hayong teh geunahnya asa santai ya. Jadi lagu teh apalagi orok teh lagu santai. Santai we. Santai kalem nu karipuh. Udah mah aya we. Nya sih lamun rek nyium Dah sana apa mah. aya we. Tah boga. Aya. Mah saha bah. Urang keruan heula nya. Urang teh geus si Abah Ayong. Si Abah Ayong bisa Oh, aya we stok di suarana ge eta mah serak-serak godroh we lakonan mah. Loba kalauhan aku mah. Loba kawuhan si Abah Ayong mah. Aja hayam ge warabuheun nya. Tong gua jeung hayam reungit nyam. Cak-cak si eta mah. Wow. Merukan bener sama awewe. aya hiji si Oh, sok besok mah teh. denok montok. Ngan hanya kal geunya ciga Walwis Bodas. Apaan pamajikanna ge osok nyanyi. Oh, sok nyanyi eta biduan terkenal di Jawa Barat eta pernah dibawa ka Garut dikonteskeun. Penyanyi ular. Jeung Doma. Jeung Doma eta di ieu konteskeunana teh. Kira urang ieu. Tuh bah gerak-geroan we meh rada puguh. Bayong. Aduh, kemana si Abah Ayong? Cikri pangneangkeun si Abah Ayong lah. Jang, si Abah Ayong di mana? Bah. Woi. Ini jauh nih. Bah. Naon? Ka dieu. Aya naon menya sararuas teuing ya. Cek beja jeung carita. Cenah diukeul apa? Ku salarea. Kayak tuh urang diukeula. Can ge acan. Heeh. Ya naon? Aya celetuk bawangi angin. Heeh. Beja bawain ti salarea. Heeh. Di kampung Cipicung teh Abah bisa nyanyi jeung nyuling. Abah kan boga di kenalan awewe sugan gitu. Hari Abah mah nya hari boga mah henteu. Bisa henteu. Kan aya meureunnya. Ngan aya daripada era nyebutkeunana euy, ku kebeneran wae gitu Abah mah. Keun bae ka Abah boga. Geroan. Dia kebeneran di Abah ge pamangih di taman kota ieu mah. Oh eta teh Heeh. pakaian halus. Oh. Ada kenalan? Oh, lain kenalan pamangih we ieu mah. Di taman Nimu. kota. Hah? Nimu meureunnya eta Heeh, mah. nimu ieu mah. Lain cacaoan lain. Lain. Ada cocokan Ieu mah- Abah. Ieu mah lain cocokan cocodot sih ieu mah. Gara orang geroannya ya. Ngaranna ge alus. Magres ieu mah. Magres. 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 Dah, tinggali Magres Amboe. Ieu Magres. Magres. Ieu mah. Di bali dieu tah. Tuh, ieu mah. Itu kan itu mereka Itu belah itu Pak. Biasana belah ditu, Bang. Aduh. Supaya teh mah anu katalah sipulan teh. Oh, iya mah sipulan sebelentok ya mah. Tuh, amoeng. Iya mah. Tah ieu ayo nepangkeun. Kesanggup sedangkan gede. Hah? Mungkin cenah cicing Heeh, tanya. Puku udah uka-uka belah itu sih dan di mana-mana ke dihareup atunya. Itu salah manggil, Bang. Tuh. Batu salah manggung yang di sisi walungan. Perkara seumur-umur nyinain sisi walungan. Sisi walungan. Oh, di kita keberhasilan. Si alhamdulillah bah geus 17 tahun nyinen. Ngan teu becus wae. Alhamdulillah mun nu manggil di kakak ayeuna dipanggil oke ieu Iya teh. dipanggil. Nah, ieu. Oh iya. Non wae itu manggung eta teh. Ieu teh kieu era 17 Agustusan ieu teh. Heeh, tah ieu kebeneran. Baranan cina ku udah rengong ieu teh bageulana teh. Sok we mah rek pake naon ge lah. Kesulitan pakai kekese deh benar gelis ge pakai kekese. Dipanggil si Abah teh keur nyambut masyarakat. Lain nyabut atuh keur nyamut meureun. Da bisi aya tamu we bang. Sabe salah ieu. Acan diganti. Acan nyamut. Ya, oh. ganti. Gerong cari acan. Lain ulah nyabut masyarakat kudu keur menyambut Menyambut masyarakat. masyarakat, Warga 17 di urang keur di lemur barakatak gitu. Gitu. Tah Eta ieu. pisan bener sugan. Tah gitu. ieu ieu Hari aya Sinen beken mah. Ini lebih ke Bangkok. Oh, ieu mau lewat. Woi, lewat Bangkok.
Nya segala lempernya ya. Lagu teh urang lagu rame. cing atuh yang lagu naon abah teh manggil emak ka dieu teh. Sok we atuh lagu naon anu bisa kadinya da. Ada nyasat segala teu bisa mama. Atuh tadi mah kesanggup ai segala teh bisa. Da apa tadi teh nelpon teh emak ka dieu dangdan cing geulis cenah. Ayo kan Jang naon cenah eta teh? dan teu nitah jang naonan pokona abah baturan di kafe. Oh iya mah mawas teh. Bisi baru dia baru tuheun eta ke 20.000 adi titah nyanyi mah teuing atuh ieu teh abah. Untuk dibarerogan penontonnya. Bang maksudnya kan dia teh jadi panglatih. pangatihkeun. Neangan bisa ya teh can aya nu bisa. Tah gitu. Heeh, boro-boro bisa abah da teu berek kaca atuh. Wana bodoh. Lah pokona titah dangdan cing geulis datang ka kafe. Ya kupingkeun heula nya di Alajar sok dinya Jang Dani tukang kenang, Jang Apuh tukang gitar, Aya abah tukang teuing. tukang teuing. Ieu mah kana malah nu merong ka didinya digebug ku abah mah. Sok diajar. Gitu. Sok atuh diajar meh kadenge ku abah. Mana mikna tuh mikna. Sok ana mikna. Miknya mana miknya? Aya mikna mah ieu ya. Sok. Ya. Tah, iya ya. Gusti. Tah. Alah eta sok. Salah abah. Cek sono lah. Oh. Alah eta suara. Tes apa? Tarik teuing ya mah. Tes tuh. Nah beureun bah. Wah, ada nangan sagu. Nya. Tes tah. Ah, eta bagus. Aduh. Satu. Bisa siapa bawa nama? Sok. Tes modulasi gitu. Sok. Teson. Coba. Abah belah itu si Galilin. Lain. Lain Si Galilin abah. ulang tahun. Abah mending Jadi balik itu, gitu. Heula. Tong wara atuh Tong abah kan wara, urang iya. duet, urang teh kan Atuh, pasangan abah rek kayak pindah Upin tuh, dan Ipin. Lain abah. Pina abah mah belah dia. Oh, pina belah dia. Rame dinya mah. Tah. Sok gitarna gerak. Sok lagu. Sok laguan. Sok atuh ku abah heula cenah hayang sesepuh heula atuh di mana-mana ge. Bisa bang pada dalajan latihan. Udah sarua abah. Nyanyi Iya, pada teu MC bisa. na ieu. Sok ku MC heula we teh ya. Sok. Jalan baik teh yakin lah bisa nyanyi. Yakin abah mah. Keun bae sora megar oge anu penting mah payu we. Kadenge sorana gitu. MC baru cari. Nah, kadinya cik cobaan gue. Bisa bubar tuh bisa kabeh mah tuh. Bubar wae gitu bah. Orang MC andalannya. MC-an cik. Sinena tuh tong kahalangan. Tah, maju saeutiknya. Ya abah mah ada ngikeun lamun itu bisa kabeh ngebubar. Lamun teu bisa, Bismillahirrahmanirrahim nyampe heula ya ka sadayana. Allah. Katurana linggih ka Saibul Bet. Oh, Anu mana ayeuna teh bade ngariah-reuah acara kanggo 17 Agustus pribados. Ada sebat 10 bet teman. Pak Haji Udun. Bet. Oh, aya geus Saepul tukang adu hayam. Oh, Pribados teh bade nyambut 17 Agustus. gitu. Tah makana Abah dipanggil sareng Ibu Grace kanggo nyinen di dieu. Oh, Kitu ieu teh anu bari abah mah ngacak mawa buka beneran. buka beneran wae. Cik bade naroh ieu nyanak di mana mun kuat kaki. Pak Mangik di taman kota abah mah. Langganannya. Oh, Tiga orang kota. Geus aya tong loba pancareka saya bolbet geus ngantosan. Urang nyanyi we urang ngahibur warga Kampung Barakata. Sip. Nah, gitu. Mangga. Mangga we atuh mah urang saaya-aya bisa mah henteu nya. Keun we. Sok ah. Manganayakan der. Bangun kaya karingrang nganggo sinjang di lambang mojang priang la 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 Mati kan kampung. ya udah ya sebenarnya ada minjang Lagi aslinya tukang naon. Sinan rame dia. Kala ieu Apa cina iya. dah iya mah kudu bari jeung jaipongan Bu, nanya-nanya abah boga sinen kieu. Aku dibawa ade. Abah kudu mawa ambulan. apa dah tuh lamun
nyanyi teu bari joget teu ngeunaheun ngomong meureun nu nyawer mah nya Bawain ka imahnya. cing atuh lah lagu naon anu keur tenar teh ninganan ayeuna teh nya Cing request penonton, sok penonton bade request lagu Tenar teh naon, mangga lagu Sunda ieu Ibu Grace bade Ieu. nyanyi. Dia mau peung aya si batal. Mumpung aya penyanyi sok. soalnya ieu jadwal pinuh sakedap teh oge bade ka Tasik ka teh ka Tasik ka Ada Garut naon nabe narik engkol kan. ngurut Di sini dangdan biasa kisarangan dangdan teh nya. ieu teh dangdan teh isuk boyak ieu karek dipanggil ku si Abah teh deung teuingeun aing ngalagu ka becus da dititahna lain dek ngalagu titah ngurut tadi mangan kudu dangdan si Abah teh Untung teh dibalerogan ke penonton oge nya. Ari kitu carana mah. yang geus enak mah urang ngalagu deui we ah lagu naon nya bah lagu naon eta Bang Karingrang. nganggo sinjang di lamban Mojang pria. kabayang nami cahayana mojang tiang alah bah kenapa salah gue nyari cangkeng ya mah Bang Bangsatnya. aduh abah Gerakan aduh kembang. bah ya mah jadi cangkeng apa tekuat apa salah gue Gelo Karawang dan Gelo Karawang teh tah anu kieu bah disebut goyang Karawang teh sakali ngagel ge berusut Teuing aya nu. kalapan jadi cangkeng apa ngagel jaba ieu diukat ieu aya nu ngaganjel ieu apa teuing naon mah Abah teh bisa ngomong. Kumaha nih? teuing aya portal mun apa ieu teh aya nu ngaganjel Ampun. aduh bah aing Model kieu ieu jalan mah. Abah mah ku kebenaran mah. tah pak ya diukna Ieu mawana aduh Tak gitu emo. nu gagah. Lagu Main ya yes. aduh bah Aya artis gagah kieu. kurang lagu jeritan dalam hati bah tenar namanya apal tuh sok lah Lagu MC sok coba gala-gala. rek gala-gala rek jeritan dalam hati heula dalam hati. nah jeritan dalam hati sok bah Mau jauh ti jempe ngacerita di jero hate ieu mah bisa nyokot laguna. sok bah ah. sok Kopi. bus Ya. Cek uing ge naon. Oh. Jeritan dalam hate meneutir keluar suarana. Dikit doang. Wah, lagu diburak. Ieu mecah diburak mah mawaka. Tapi kelanya urang bere cai heula. Bere cai. Kenangan heula hadaya anu rada ngene ngenanganana kita sok suarana. anu mah lagu nu keur tenar teh nya bah gala-gala Iyo. mangga kapayunkeun ku Bahayong Tiada terkira Segala-galanya. oh tiada terkira rindu segala-galanya oh tiada terkira rindu segala-galanya oh tiada terkira rindu segala-galanya asik Abah ulah depok wae. Bayong na bayong alah genaheun ka bayong naon senama segala-galanya oh tiada terkira rindu segala Rusak lagu. alah